warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng simkuring Encing Adnan dina gelaran dongeng Sunda anu bade neraskeun hanca ke-14 anu mantun jejer cariosna Munjung Pocong. Sakumaha biasa simkuring nyuhunkeun pangapunten tina samudayaning kalepatan oge bilih ayana kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi da ieu teh ngan saukur carios fiksi anu direka ku simkuring etang-etang pikeun hiburan sarerea. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos dupina urang kawitan wae ieu carios dongeng Munjung Pocong dina seri ka-14. Wilujeng ngadangukeun sadayana. Yu ah. Para mitra kaum dangu dicarioskeun di waktos isuk harita jagat turun girimis poek ceudem alem teu cenghar para mitra nanging di kota masih rame teu kahalang aktivitas nu ngaliwat jalanan gede cikopi nu masih panas disuruput banget nikmatna kasanding gorengan sampe anu lempur nambih karaos keur Mang Uhar sarapan harita. Saraos tos janten jalmi kota alatan kawengku ku cara jangji baheula nu teu meunang dahar nu ngeunah Mang Uhar kersa narima nu penting kakayaanana beuki poe beuki munjuk sapineja sapertos naon anu dipentana. Kalersan para mitra memang harita nyi Ince anu nembe rengse ti dapur nyerengan calik bari ngelus-ngelus si utun di beuteungna. Kang, syukur basa peuting teh akang enggal ditiup lantaran aku Ince. Mun harita terikat duka kumaha nasib akangnya Kang. Nyi Ince ngawalan kocap nyarioskeun kajadian wengi nu kantos di alamanana para mitra. Salagi Ince waspada akang bakal salamet. Sabab dina nalikana akang kitu hirup jeung salametna akang ukur aya di Ince. Matak omatna ka Ince kedah waspada teras mun akang nyiar teh ceuk. Kocap Mang Uhar para mitra teu leh eureun ngemutan nyi Ince nu kedah langkung waspada dina nalikana Mang Uhar nyiar usaha. Sumuhun Kang. Nanging ku ayana kitu numutkeun engkang. Nah urang yakin masih aman Kang di dieu teh. Teu aya wargi nu bakal curiga ka urang kitu Kang. Numutkeun akang masih aman asal urang ulah loba teuing bergaul jeung tatanggi. Sabab hirup di kota aya bahasa lulu gua-gua maneh-maneh urang-urang. Jelema kota teh sapertos jelema di kampung ceuk. Masing-masing teh boga kasibukan. Justru mun urang malah deket, bisa-bisa urang kaambe ku manehna. Sabab yakin bakal langkung palai terang naon usaha urang. Walerna Mang Uhar nyata bejana memang umumna kitu jelema kota para mitra. Nu malihan aya oge nu geus mang taun-taun janten tatanggi tapi teu terang kana namina. Sumuhun Kang. Salam ieu oge Ince tara bergaul sareng tatanggi Kang. Nya kitu Ince oge mikiran sami sareng akang. Nya pamugi weh kapayuna sareng satrasna urang teh tiasa aman Kang. Kenging sabaraha kitu basa peuting tadi ceuk. Nya seueur Kang. Panginten mun dietang mah eta langkung ti 100 juta. Loba oge nya ceuk. Memang gampang ku cara kieu teh urang nalukeun dunya mah. Serina Mang Uhar nu ngaraos seneng dina carana usaha nu memang teterasan kenging hasil nu gumilang para mitra.
mitra kaum dangu dikocapkeun di waktu siang geus rame kawakilan ti para wargi anu mana pada karempel harita teh di kantor RW. Didinya memang nuju aya riungan bade neangan jelma pinter nu tiasa newak pocong nu geus janten sabiwir hiji kana carana nu nyolong harta jeung banda batur. Pak RW Narkim sareng Pak RT Iman nu harita mimpin riungan muka obrolan dina ayana para mitra. Para saderek sadayana salaku wakil para wargi ti blok masing-masing simkuring salaku RW kantos ngadangu kasapakatan ti sadayana nu mana saenggalna simkuring bade ngutus ka wakil kuring kangge neangan jalmi pinter nu sakintana tiasa newak kana eta pocong kajajaden nu mawi parantos seueur wargi-wargi anu janten korbana malihan teu saeutik nu dikuras pakaiana. Janten cindekna kasimpulan ieu simkuring cocok upami nyebatkeun ieu teh pada melanana jalma anu munjung. Kocapna Pak RW Narkim negeskeun ka sadaya wargi nu kempel bade neangan jalma pinter nu tiasa nulungan kana kahariwang para wargi ngeunaan pocong para mitra. Lajeng kinten-kintena bade iraha Pak RW rencana pikeun neangan jalma pinter urang laksanakeunana. Taros Pak RT Iman nu sami palai kategesan parentah supados perkawis ieu teh teu janten kateterasan para mitra. Insya Allah sonten bada asar simkuring bade nempungan ka Ustad Ahmad anu linggih di Bojong. Nu mawi saur beja anjeunna kapercantenan salaku jalmi hikmah nu sae pribadina. Upami kitu pamugi tinekanan kapalai kami sadaya pikeun saenggalna tiasa muktoskeun. Sajalmina anu geus tega jeung kurang ajar ngalakukeun ieu sadaya ieu teh Pak RW. Sumuhun, tapi sate acana simkuring omat bewara ka sadayana. Upami enggal atanapi lambat hal ieu kabongkar, dina nyatana urang sadaya tiasa terang sahajalmina ulah main hakim sorangan para wargi, langkung sae urang serahkeun ka pihak anu berwajib dina nyatana. Abdi satuju pamugi sadaya para wargi oge sing tiasa gawe bareng tina naon anu kantos disawalakeun dina ieu riungan. Pungkas tutur kocap Pak RT Iman nu nutupkeun kana cara kempelna wargi harita di kantor RW para mitra. Para mitra kaum dangu, kirang langkung jam 4:30 sonten. Lembur nu endah pinuh ku pepelakan, manuk-manuk tinggal bermulang tina rengsen neangan pakan mulih kasayang. Ibu-ibu kali bapa-bapana nu beres mulang tina damelan, endah ting trim ningal katenangan nu digambarkeun dina harita. Mang Ahmad sareng Anto nu memang nuju ngadamel gubug ku ayana papa nu dipasian ti Mang Uhar basa ngabarangbang tangkal basiah tea nuju rehat bari ngudu dina ranggo nu nembe sapalihna jadi keur tempat ngaosna bararudak lembur para mitra. Mamad, isukan ge beres ieu ranggon kangge ngaos bararudak teh Mang. Kocap Anto nu disarung jeung kopea hideung solonjor suku dina kaayaan harita para mitra. Insya Allah to urang enggalkeun isukan mah to. Isuk-isuk urang pakuan wae lah. Ngarasa enggalna tiasa diangge pikeun ngaos barudak lembur. Sabab amang oge karunya ningalina barudak teh mun ngaos aduh padumpel-dumpel dugi ka dapur. Tapi moal dicet heula Mang supados sae. Ari Anto siga aya bahana wae to ah. Terang sorangan. Duit amang teh kumaha sih? Teu dicet oge kege limit. Ari papan mah dapan kagesek-gesek jeung kadiukan teras to ieu ku bararudak engkena. Walerna Mang Ahmad nu memang ngaraos teu gaduh leuwih kangge meser cet oge pikeun ngalusan ranggon anu didamelna para mitra. Sumuhun nya Mang, anu penting mah barudak teh tiasa ngaos.
Pamugi we atuh damelan saaya-aya ye ranggon teh tiasa janten manfaat. Sahanu terang kagerakeun wargi aya nu dermawan tiasa ngabantos kabutuhan kangge pondok ieu Mang. Kocapna Anto. Rumasa terang kana kaayaan Mang Ahmad nu gaduh niat mulia palai ngahirup-hirupkeun agama Allah kalawan modal saaya-aya para mitra. Ulah ngarepkeun kitu toh. Urang serahkeun keikhlasan sagalana ka Allah. Urang ulah mikiran naon jeung ulah mikiran itu ieuna. Sabab akang yakin sadayana geus aya nu ngaturna. Iraha sareng iraha mun Allah geus ngutuskeun malaekatna nepungan urang supados ngabantu kana ieu tempat. Pasti bakalna aya ngalangkungan jelema khusus mungguhing anu dipilihna. Saur Mang Ahmad para mitra. Memang sobar sareng saya akhlakna Mang Ahmad teh. Nu ngajantenkeun bersih hate jeung dipikaresepna ku dulur batur sadayana di lembur. Nyadina kaayaan kitu teu lami lebahing tepas obrol antawis Mang Ahmad jeung si Anto, dongkap harita Pak RW Narkim sareng Pak RT Iman nu memang sangaja anjang sono silaturahim ka Mang Ahmad bade cobi ngadukeun perkawis karasahan wargina ku perkawis pocong teh. Assalamualaikum Pak Ustad. Salamna Pak RW Narkim kasusul ku Pak RT Iman. Waalaikumsalam. Pak RW Narkim. Alhamdulillah tiasa silaturahim deui. Tok punten damelkeun wedangan kangge tamu. Kocapna Mang Ahmad para mitra. Ditutur ka Anto miwarang damel wedangan. Alhamdulillah Pak Ustad. Ieu tepangkeun RT Iman wargi abdi keneh. Kieu ieu teh Pak Ustad. Kami anjang sono ka dieu memang aya peryogi ka Pak Ustad. Panginten Pak Ustad gaduh cara sareng tiasa ngabantos. Sumuhun. Kumaha kitu Pak RW? Oge Pak RT aya naon ieu teh? Nya kitu Pak Ustad. Wargi kami teh akhir-akhir ayeuna kenging musibah nu ngarugikeun sanes kana karugian anu saeutik geuning. Dumeh panginten bilih Pak Ustad tos kenging warta. Da memang nuju geunjleung. Nyaeta ayana nu munjung pocong saur nama. Eta teh leres Pak Ustad. Loba wargi abdi anu janten korbana ayeuna teh. Pak RW ngawalan muka carios ka peryogianana dongkap ka Mang Ahmad para mitra. Sumuhun nya kitu Pak Ustad. Kami nyuhunkeun bantosan sareng solusina pikeun masalah ieu. Nu mawi kantos ngajantenkeun isu nu hariwang ieu teh. Di luaran jelma silih fitnahan, silih curigaan, tangtos pan ieu teh mentak janten karenggangan sosial antar wargi umumna. Tembal susul Pak RT Iman ka Mang Ahmad langkung nyampurnakeun panganteur kalimat nu ditepikeun ku Pak RW Narkim ti payun para mitra. Teu lami Anto datang, masihan wedang adab santri ku banget sopana. Lajeng Anto lebet deui ka bumi Mang Ahmad teu ngiring ngobrol jeung tamu anu nepungan Mang Ahmad harita. Mangga dileueut heula wedangna sok Pak RW oge Pak RT. Saaya-aya. Perkawis ieu memang simkureung oge kantos ngadangu. Nanging teu janji simkuring tiasa ngabantos kana hal ieu. Nu mawi abdi oge panginten teu acan pasti tiasa atanapi henteuna. Tapi tiasa panginten Pak Ustad ngabantos kami Pak. Insya Allah. Urang munajatkeun ka Allah. Sadayana pan kawasa Allah. Alhamdulillah pami kitu mah. Pamugi perkawis isu ieu teh tiasa saenggalna beres Pak Ustad. Janten teu nambih deui korbana ieu teh. Pak RW oge Pak RT. Insya Allah wengi ieu antawis bada Isya simkuring sareng santri ka bumi Pak RW. Omat ulah aya wargi anu ngariung lian ti Bapa sareng Pak RT. Mudah-mudahan Allah saenggalna nunjukeun pituduh pikeun ngungkap misteri ieu. Alhamdulillah Pak Ustad. Mangga Pak Ustad bingah pisan simkuring ngadanguna. Wengi ieu pokona mah simkuring ngantos lah kadongkapanana Pak Ustad. Sareng panginten sakitu heula ieu teh nya ka peryogian kami. Dupitos muru ka wayah magrib geuningan. Teu karaos kami izin pamit atuh Pak Ustad nya. Mangga Pak RW. Insya Allah wengi ieu pasti abdi dongkap. Wilujeng mulih Pak RT oge Pak RW. Salam kangge kaluargi di bumi sadayana. Mangga Pak Ustad mangga. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pungkasna harita
Pak RW jeung Pak RT iman tatamu ka Mang Ahmad. Nya Mang Ahmad oge niat datang ke wengina ka bumi Pak RW pikeun cobi neangan pituduh kangge nulungan kana rasa resahna para wargi di kota harita para mitra. Neng Nong para mitra. Hapunten dongengna ka Bujeng Neng Nong. Insyaallah urang lajengkeun deui dina seri ka-15. Sakitu panginten ayeuna anu tiasa kapihatur ti simkuring. Hapunten kana samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.